Ngonah aku. Rasa naon eta? Rasa naon? Cinta. Ujungnya hujan juga. Cinta aja. Ini panas saya kan. Depannya gitu mana Nanti dia. apa? Udah dongeng. Hah? Bejana boga dongeng. Naonnya? Udah enggak dongeng. Mana boga? Boga. Coba. Mana ini gula. Mana gula? Cok, coba naon urang. Mun mana bisa nyeun urang seuli di Wuhan. Wuhan Doman 2. Kan dua. Ah, sudah lihat ini penting. Ya sifatnya lihat ibunya. Yo. Mana buat. Oh, pagi. Di mana? Pagi apa? Pagi wahya. Wah, usaha pahalena. Deket hadi eta di atek. Bener ngomong Hafal. Ada jenis haji mana? apa lagi mah? Gua gitu. Di waktu kan menang rezeki. Pak Haji teh menang milih. Gitu. Beli kuda. Nah yang butuh kendaraan. Kan berkuda itu kan sunnah. Oh, benar Rasulnya udah Kan kuda teh antik. Didatangkan khusus di Arab. berarti Arab. Di Arab. Lain ontak. Oh lah ini kuda. Emang di Arab entah kumpul. Oh, bener. Itu belum mana sih kau? Gitu. Rumah gitu. Oh, beli kuda karena mau order di sekarang mau komplit lah begitu. Oh, ada order dia. Tapi KBS yang ada ya? Ada. Kenapa enggak Pak Haji? Tadi lesingkeun. Kepengen dapat kepengen mau diisi ke Sakol. Bodoh eta kudanya. itu ada kuda. Terus kumaha Terus mana deh mau Kuda. Nah, datanglah saya karena mau kuda teh kamu biasa. Datang tuh dikirim karena mobil dan itu biasa. Kan anti kata kuda. Itu mah mana kuda mah ngarep itu sih teh. Kan biasanya makan cepret, kecut gitu mah. Oh. Udah yang memakai kode. Make kode. Memakai kode. Kodenya naon teh? Oh iya mah diterangkeun mana teh. Oh, salesna. Salesna teh. Pak Haji, ieu mah kuda teh anti. Upami hoyong maju, teu kada dicepret. Hah? Teu kada dicepret. Di kumaha? Cakap kode alhamdulillah. Oh, kuda Arab. Kuda Arab. Alhamdulillah kuda bakal maju. Dicepret alhamdulillah maju. Maju, teu dicepret. Oh, itu alhamdulillah. Alhamdulillah, bogi tarik alhamdulillah, bogi tarik oke lumpan. Alhamdulillah. Hari Mangprang. ayo udah apa? Karena babari cukup bismillah. Maju alhamdulillah. Bismillah. Eureun kuda. Aw, Cepat Haji teh. Gampang, macet. Mama geus geus hatam sira ikram geus. lima itu makin apa? Pak Haji mah tuh alhamdulillah. Terus banget. Tumpahan si Pak Haji. Alhamdulillah kata jawab. Kata kuda deui maju. Oh, maju boge tadi. Alhamdulillah boge tadi. Alhamdulillah atau boge tadi kuda Kuda. Siapa di pengalengan apa kebajuan? Oh, bener banget. Balik hukum, tujuh waktu, rek ngeureunkeun dihareukeun aya jam. Anak sih, aing ngeureunkeun aku mah. Oh, deui. Wah, bingung mikiran menang ilham. Ditang tayuman kene ku pangeran. Pangerannya. Oh, bismillah eta mah pas geus aya 5 meter deui juga. Karena curang. Bismillah. Teh kuda teureun cakram, Bo. Ngajuit, cicit. Langsung Bapak Minggu atau Pak Haji. Alhamdulillah. Bersama. Aduh, Takut dah. Tapi ya ngomong orang mau jodoh di Arab lah. Orang mau cerita aja gitu. Kemari kenali kurang. Horizon sare. Orang sorry dah di sare mah biasa di horizon yang kalau gede lah. Pasundan, horizon, hari tulang. Sekarang gemel.
Ini cerita lagi ya. Pas kurang ngomong son, barang jeung ini. Asup kenali. Ini teh. Kan ini kenal emangnya beok. Jadi kapal. Rek sare dengan asup naik liburan, asup naik lip ka hiji, asup awewe gulis urang. Sumit sini sumit teh geus nanya penasaran. Sini nih teh langsung ka awewe teh. Neng, punten. Ini ngepat naon? Eta awewe. Bari sombong teh langsung ngomong. Punten ini bucik sabotolna 12 juta. Balang kesong. Apa naon ini? Lu penting keseungit teh. Nah, lip ka 2, lip ka 4 teh deui. Asup deui awewe dia mah leuwih seungit si Asri. Leuwih seungit. Urang kamu urang ya. Ditanya penasaran ini mun nya segitu tadi. Neng, dia mah leuwih seungit. Ari neng nange parfum naon? Sombong amar awewe ya. Ini deui. Punten ini Kenzo 15 juta sabotol lebih mahal. Wah, kita kaget sih ini. Pas. Ini kaget ya. Rek asup kamar. Keluar kamar. Kaget lalu pasti taruh awewe teh kasih ini tuh urang geus sarua. Bau naon ieu? Sini nih balik keluar nih rek asup ka kamar. Bari sombong kita. Punten, duit kan ala 15.000 kilometer. Ayo sudah dapat. Oh belum. Waktu mau parkir masih bisa nih. Duit kan ala 15.000. Kebayang peurna ngawelung. Nanti semua bol kayak gini kan. Ada yang mana cari tahu. Murahnya naon kesok. Satik sudah. Keserian mananya? Arab ya, orang balik ke Arab ya, orang mana? Oh, jamut pengaruhnya. Iya. Assalamualaikum. Ini sepaduyut. Apa sih tadi tadinya tuh? Kumaha yang tadi kumaha? Ini sama nih. Halus kembang. Festival salam dunia. Festival salam. Oh, banyak teman rumah kayak gini tuh kemarinnya. Masyarakat yang di Malanga, yang di Indonesia, Amerika, di Arab. Di Walana, Indonesia, Arab. Datang biasa orang Indonesia, Marwari awam, Saul itu Malaki, Kaprau Kamu, Indonesia, Malaki ini datang Belanda, Geleng, nah itu Belanda khas di Belanda. Tulip, apa tulip, keprokan terus orang Amerika mah ada sungguh sendiri. Kan sih mah tinggal di jadi orang Arab bingung di padang pasir kembang naon. So, mungkin kucing waktu mungkin bagi ke barang bawaan naon udah ke pejaan mun narek aya lomba. Mau udah nu kali. Ya judul selentang ke tengah geleng, selentang ke tengah lapang. Gua kada umur sakit celana kaktus. Tadi itu gede. Black Mamba. Satu OS 5 sen. Nah, Black Mamba. Satu OS 5 sen. Haji dah gede parah. Ay, gua bener kaktus. Jorok mana jorok. Iya dengeng. Iya. Kok mana Arab? Coba lu cek aja. Kurang, ah? Orang Arab lah, orang Indonesia, orang mah cinta produk Indonesia. Cinta mah Produk Indonesia. Apa keyakinannya? Tukang dagang. Dagang nggak komplek biasa, dagang buah, ada tukang apa gini? Kemudian wartawan mau komo dirinya di Balenda. tentara. Oh, tukang tentara. Wah, obat tukang buah kita. Beneran ke musim kopi deh. Teu payu lamun diingkeun mah, kudu diancleungkeun. Nah, diancleungkeun di komplek aya aturanana.
Pembekan karate. Di tentang tanah teh. Setiap nu dagang ka komplek menang hukuman. Steril kudu bersih ulah lain kang dagang. Hah? Nya hukumanan naon diasupkeun daganganna kana eta bujur ya. Maros adi kumaha. Kana liang bujurna. Ketat itu biasa. Ketat pisan tukang garang euy ieu mah datang we tukang salak eta apal teh ya mana sabayang di mana berenang tukang salak cuma asup salak Aduh. saya salah emang ada di mana datangnya datang lawan asup darinya wah langsung kieu antara bang kami lu pasang naon acep cuma naon acep mirewas emang teu apal di komplek ieu mah tukang dagang dilarang teu ninga mang mana teu biasa maca pantesan setiap tukang dagang masuk ka komplek ieu bakal dihukum hukuman naon cenah acep dagangan mang dagang naon salak eta diasupkeun kana bujur mang Riki, nah Riki. tilu minimal lah tilu minimal berapa sakilo mah udah reuah Bisa dipotong minum. ya gitu kok ngaku gue daripada ditembak sieun da kalau udah di kampung mah tak pernah ditembak nongeng mah acet mah nongeng Tadi tongengkeun sisi jalan. iya salah tanya sokot salah asupkeun jeri banyak salah mana posisi kita Kan ada kan bisa ada ketihan. ini tanya cokoti bukan dua bungkuskeun eta pas buka tilu rek dihapuskeun lain ceurik kalakaseri barak kata Kakak juga terus biasa terus rokok kan. Terus ada kan berenang ditanya tukang tarak hari emang kurang kalakaseri itu tunjuk tahun itu air tukang durian tukang komplek tukang kado tukang durian apa yang mau jadi salak muslim itu iya durian til padahal di bong-bong usaha di bong-bong cucu kena anjing jadi salah jadi salah aduh sudah dari mana itu ini yang harusnya cari tanah lah baik cukup banget gitu-gini dia mengarah sambil numping sambil dewe ngana jenuh pisan udah kadangnya sekali-kali di lancar secara kompleknya Dengan kopi gitu lah. Kok gitu pemirsa saya mungkin orang sekapun wae minta dia dari dongeng atau hiburan sebenarnya mah da loba pemirsa ge usaha kalian dongeng tapi urang kumacarana urang mereka peri emas deui mereka peri harus pas saya bisa dinikmati ada sesuatu nih apa itu pokoknya udah alhamdulillah ya dinalai waktu kali kesempatannya ngumpul carita di urang hibur deui lah urang gurah deui anu carita nu baheula nah urang gurah deui ayeuna rek kaprina rek kaprina mau sakit bae mohon abdi atur nuhun Andri Lapan abdi garing lapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada yang ayah kopi gratis nah sudah kopi gratis